Sanjaya darah asli Nasoma Gela Raja Warak pedang dewa Guruna Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui baraya sadaya kaum dangu di mana bae ayana. Seperti biasa ngadongeng deui pamirsa aki neraskeun hanca nu katunda nya lalampahan Sanjaya Galunggung. Si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra nu nincak bagian atanapi episode ke-28. Kumaha lajengan ieu carios urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Ulah hilap nembean mancon nembean ngadangukeun mah mangga di subscribe pula di tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, uing share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil risi sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa saparos tenyang kolong kana waktu surang amparkeun deui sama kabuyutanana nya. Par samakna sor awug bisarwitina mangga. Kaparayun sadayana prung Mega Sagagang gajeng luhur nakar tuluy ngarahkeun congo pedangna ka arah begal burit anu harita masih nangkarak pengkang. Parasat aya sinar beureum sagede cingir ngabarasat manyang dina congo pedang ngarah ka begal burit. Begal burit sanajan bari nangkarak bengkang manehna teu cicingeun. Teu pasrah kitu bae rek diroh gahala nyawana. Ku Mega Sagagang dua pesona harita dipuihkeun tuluy digentakkeun bareng kaluhur. War aya sinar koneng muih muter kawas kitiran ngablesat kaluar tina sapasang pesona begal burit. Eta sinar koneng teh ngahadang langsung datangna sinar beureum panarajangna Mega Sagagang. Des war duar Mega Sagagang mental ka tukang beri leungiteun kasaimbangan awakna. Nuantuk nama labuh ngagadebut tarik kana taneuh. Kedebut sedangkeun begal buritna kaseret dina taneuh aya kana dua tumbakna. Kulit tonggongna katempo lalecet beureum perih karasana. Dua wanoja geulis teh ting jangelek harudang deui. Mega Sagagang maju miheulaan narajang bari ngulinkeun pedangna. Seseukeut pedang buborelakan katojo ku cahaya panon poe matak paur katempona. Tapi lawana kawasan teu gimir seudik ge.
Begal burit oge ngolebat maju mapag datangna musuh. Dua peso badagna dicekal page. Hiuk 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 sewuk sewuk hut 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 trang 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 blendrang bericak hut shit hut hiuk trang bericak. Kembang sena buburicakan sababaraha kali sawaktu pedang jeung peso badag sababaraha kali diadu teas. Hiuk sewuk pedang teh ngolebat ngulincer meni gancang rek mapas arah hanap ngarah kana cangkengna begal burit, tapi begal buritna dikat luncat hut plos hiu gantian tajongan suku kenca begal burit nu datang ngarah kana beungeut mega sagagang, tapi na hut plak suku begal burit ditepak ku leungeun kenca mega sagagang. Suku begal burit mental ka katuhu atuh awakna oge ka bawah ngoleweng. Tina kayan kitu suku katuhu mega sagagang ngaheumat tarik nejeh kana ka kemplongna begal burit. Hiuk cebrot. Aduh kalayang kedebut. Begal burit labuh tarik nang karak bengkang. Gajeleng mega sagagang gajeleng luhur siap pikeun nubleskeun pedangna kana dada montokna nu jadi lawan, tapi sakilat begal buritna maledogeun dua pesona. Hiu pelabuar siat siat wut wut hiu wutang siat set tras hiji peso bisa ditakis ku pedangna mega sagagang mengpar jauh ke belah kenca, tapi peso nu hiji nama nyabat nyerepet kana tak-takna. Kulit takna kanu bodas bersih teh jadi tatu ngagurat sanajan teu pati jero, tapi na tetep bae ngucurkeun getih. Karasana perih oge panas. Mega sagagang nungkup tatu ku leungeun kencana, sedangkeun begal burit ngagerelengkeun awakna ngajauhan tina musuhna. Sanggeus bisa nangtung ajeg deui, pok begal burit nyarita. Ningga anjeun teh pabalik pikir mega. Racun peso jala darah kuring bakal nguras tenaga anjeun dina waktu sapoe sapeuting, daging anjeun teh bakal ngaburuk. Anjeun bakal tiwas. Lamun anjeun daek pabalik pikir sarta daek biluk deui ka pihak Nyai Ratu. Kuring bakal mikeun anti racuna pikeun anjeun, nyawa anjeun bakal salamet. Cok begal burit. Ngolo meureun ti ditu nama. Cuh. Daripada kuring taluk ka pantar anjeun, leuwih hade ge urang babarengan we indit ka akhirat. Hiat tembal mega sagagang beri blesat bae mega sagagang denga blesat nyampe ka arah begal burit. Pedangna kokolebatan kawas kingkilaban ngurung kana sakujur awakna begal burit. Begal burit anu geus teu nyekel pakarangna ngagajeleng mundur. Orokaya mega sagagang terus ngaberik ngaran seg maju seuk pedang ngolebat rek megatkeun beheung begal burit. Leplos. Beheung begal burit salamat sabamanehna gancang dongko, tapi ti hanap disampahkeun tunjelan tur mega sagagang. Keduk. Begal burit ngahanjuk angeunna katunjel pisan ku tuurna mega sagagang. Hiu cebrot. Aduh bangkieung selontot bru. Begal burit labuh nyanggigir carehamna asa pasengsol dihanca tarik ku pereup kencana mega sagagang. Hiat mega sagagang bari ngacerit ngagajeleng ngarahkeun pedangna kana sirah musuhna. Hiu wucreb pedang teh nancep setengahna kana taneuh. Sawa begal buritna kaburu ngagerentel nyalametkeun dirina. Cangelek begal burit nangtung deui. Teu bisa disabaran anjeun memega. Kapaksa kuring bakal nyabut nyawa anjeun. Begal burit ngarapatkeun leungeunna dina dada. Bibirna katampo kunyam mepatkeun ajianana. Tampo sanjaya eta wanoja teh rubah jadi buta tuh.
Cukulang samudra bari katampo hareugeun nunjuk ka arah begal burit. Sanjay tengah walon da manehna ge sarua panonna teh keur mencrong molotot teu ngiceup nitenan ka begal burit. Pangawal Ratu Candana Sutra eta nyatana awakna rubah. Ngabareuhan leungeun suku sirah kabeh mimiti nama sakujur badanna teh ngageter hebat tuluy lod bae. Awakna bekah ngagedean sarta ngajangkungan. Begal burit ngajanggelek jadi hiji buta raksasa nu kulitna koneng, bukna panjang ririaban, beungeutna jadi cadok. Panonna polotot sagede terong irungna ngadungkuk badag bibirna kanal kadeplik. Letahna panjang lel-lelan hihungna ranggeteng meuni sarareukeut. Awakna ngajungkiring badag lir anakan pasir sarua gedena jeung raksasa bawana teh. Nempo lawan geus rubah wujud, Mega Sagagang langsung ngolebat naraja ngagunakeun pedangna. Tapi nakep leungeunna teh ditewak ku raksasa begal burit. Tuluy teu anta parah deui Mega Sagagang teh awakna dibantingkeun tarik kana taneuh saterusna dialungkeun. Atuh kalayang kubrag Mega Sagagang labuh niban lemah pedangna lesot tina panyekelna. Mega Sagagang lalaunan nguniang hudang cumarig jeug neuteuf seukeut ka musuhna tuluy dua dampal leungeunna dirapatkeun dina hareupeun dadana. Bibirna katempo kunyam-kunyam kawasan keur ngarapal jangjawokan. Tempo Mega Sagagang ge sanyaya. Dua jajaka kasep teh kiwari neuteup ka arah Mega Sagagang bari paromana katempo regeng. Mega Sagagang awakna rubah. Awakna Mega Sagagang ngagedean bari sakujur awakna ngaluarkeun bulu. Beuki lila buluna beuki leubeut. Bulu kulawu kasar paranjang beungeutna bareuh tuluy bahamna maju ka hareup. Leungeun jeung sukuna ngaluarkeun kuku paranjang hideung, bulu dina sakujur badana beuki leubeut. Beuki jabrig kitu oge dina palebah ceulina nu kiwari rancung jeung rubak manjangan. Tapi ka akhirna mah Mega Sagagang teh rubah wujud sapinuhna jadi hiji ajag kajajaden. Ajag badag anu sihungna ranggeteng jeung panonna beureum molotot. Ajag badag nyangereng tuluy babaung mani melewung. Ajag deh tetep nangtung kedua sukuna kitu oge buta koneng di hareupeunana ngagerem haneruan panonna molotot bari bahamna calangap. Edan maranehna bener-bener aredan. Keundeng Sanjaya. Bener ceuk Nyai sedap malam urang eta selat bangka teh cenah sararakti. Ieu teh meureun karak pangawalna kumaha ratuna pasina leuwih sakti ti maranehna. Ceukelang samudra bari kumecek. Ngarasa kataji kituna mah kana kahebatan ilmu-ilmuna urang selat bangkat. Gelang, orang mundur deui saeutik mah. Sigana ieu tarung bakal ka mana-mana ya. Ceuk Sanjaya ngajak ngiser ka ulang samudra pikeun mundur rada ngajauhan. Atuh kunaon teu anjeun bae turun bae ka kalangan lah. Sangkan urusanna gancang rengse. Mega Sagagang bakal kuciwa lamun kuring turun tangan ayeuna. Dua jajaka teh ngeureunkeun obrolanna sabab Mega Sagagang anu geus rubah jadi manusia ajag teh ngagajang mapag panarajang raksasa begal burit. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukahan ku Apilia Siti Shopee. Sakur kanca wargi tepas Sunda anu resep balanya di Shopee mangga balanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Salah sawios produk atanapi link nu aya dina deskripsi dongeng mangga diklik salah sawiosna pamirsa.
Saparantasna lebet ka aplikasi Shopee mah bebas pamirsa, tiasa ngagalih naon bae sakahoyong pamiarsanya, teu kedah produk anu dipajang di Dongeng Aki. Balanja ngalangkungan Dongeng Aki samisara ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana urang teraskeun dongengna. Wow. Plus prak kedebut cegel bedak yuk prak cak plus. Dua makhluk aneh eta tarung secara liar jeung ganas. Sanajan dina wujud kawas kitu, maranehna masih mampu gerak gancang tur gesit sarta lincah. Sakapeung maranehna ngablesat ka luhur sarta salah sahijina ngaleupas sinar boh tina panonna atawa tina leungeunna. Tuluy sinar eta diadu di luhur nimbulkeun sora anu ngageleger tarik pisan. Tarung eta nyababkeun patempatan jadi lidik. Rurungkunan rata kawas anu dilayak ku gorombolan gajah. Tatangkalan rerobuh sawareh para reunggas kahantem ku leungeun raksasa begal burit. Batu-batu hiber kamana-mana di tarajang amukan maranehna. Taneu ngageter teureun-eureun. Kawas aya lini anu teureun-eureun. Sora ribut nyeun ceuli kawas dicocogan ku jarum. Sanjaya jeung helang samudra saura kali meuremkeun panonna sabab kahebosku gerakan dua makhluk raksasa anu keur tarung anu sakali-kali mangaluarkeun angin panas. Tapi Sanjaya jeung helang samudra harita maksakeun panonna tetep molotot mencerong sabab nu tarung teh beuki ragot. Ajag badag babaung mani melewung gajlang manehna ngagajlang ngarontok ka raksasa begal burit. Sungutna calangap nembongkeun sihung-sihungna. Rek ngagegel beheungna si raksasa tapi kep. Beheung ajag teh kalah dipiheulani tewak ku leungeun katuhu raksasa begal burit. Hiu. Pek hiu kejerot baham si ajag dibabuk ku leungeun katuhu raksasa begal burit. Jeung leungeun kencah hiu cebrot babangus ajag teh dihanca deui ku peureub badag si raksasa. Getih katempo ngucur tina sungut si ajag. Barang rek dikepruk deui ajag mega sagagang gancang ngajejekeun dua sukuna kana beuteungna si raksasa. Pledag. Si raksasa tu ngacung ke labu. Caklan leungeunna kana beheung ajag teh leupas. Si ajag gancang ngarontok si raksasa. Dua makhluk raksasa eta galungan dina taneuh papukat silih gegel silih dengkek silih banting binantingan. Si raksasa katampo getihan sigana bae tapak kagegel karawai ku si ajag. Dua makhluk raksasa eta bareng narangtung deui. Tuluy ngadu tenggeulan dina jarak deukeut bari ngerahkeun sakabeh sesa kakuatanana. Hiuk-hiuk duar peledu. Duanana maclang tuluy labuh. Ting kedebut ning niban lemah. Masing-masing awakna bari ngelunkeun haseup. Sawaktu haseup leungit katiup ku angin. Jirim duanana geus rubah deui mulang ka asal minangka wanoja-wanoja geulis anu pikaresepeun kaum lalaki. Tapi sigana bae mega sagagang anu karacunan racun peso jaladara nandangan tatu leuwih parna. Getih kentel hideung ngucur tina baham jeung irungna, beungeutna pias semu geuneuk. Mega sagagang ngalungsar teu walakaya tenagana geus kakuras beak. Pikeun ngagerakeun ramona bae manehna geus teu sanggup. Kayaan begal burit oge teu beda jauh sabenerna mah. Manehna ge nandangan tatu lumayan parna. Beungeut ruksak gertihan tapak kuku si ajag, palebahna pun beheungna oge racak kawas urut digegel. Getih
seger ngucur tina bahamna. Tapi na begal burit katempo nama masih boga tanaga pikeun nuluykeun tarung. Mega Sagagang beakeun tanaga, sigana manehna bakal ditarajang deui ku begal burit. Bahaya, aing kudu gancang turun tangan ieu. Pikir Sanjaya dina batina. Harita begal burit anu geus bisa nangtung, nyabut salah sahiji peso leutik nu nyelap dina cangkengna. Peso gagang emas eta teu asa-asa dibaledogkeun ka arah Mega Sagagang nu harita can bisa hudang. Hiu pelawar siut bu. Peso ngandung racun ganas eta ngablesat lir kilat. Anu tangtuna bae moal bisa pikeun disingkahan ku Mega Sagagang anu keur teu walakaya. Tapi na kolewat jeleg jawara pedang dewa geus aya di gigireun Mega Sagagang. Bari tepak daku. Leungeun katuhuna ngagupay ka arah peso anu keur nyuruk tarik. Wus! Plesat peso ngaradak ngabalik arah. Ngablesat leuwih gancang tina gerakan datangna. Wut! Serem! Begal burit panonna mendelik buncelik kawas anu teu percaya kanu naon anu karandapan ku dirina harita. Pakara ngandelanana nyaeta peso hiber gagang emas teh nancep jero dina dada belah kencana pisan. Pas pisan dina palebah jajantungna. Leungeun begal burit ngarampa kana gagang peso. Maksudna mah manehna teh hayang nyabut eta peso. Tapi na kakuatanana kaburu leungit kasedot ku racun pesona sorangan. Begal burit ngadalik deug tuluy nyolontot labuh nangkuban. Blug. Hatuh peso teh beuki mebes jero kana dadana tapi sagagang-gagangna. Nya akibatna tina ngabentur tarik kana taneuh. Begal burit teu usik deui. Nyawana paragat saharita. Tamat oge riwayatna. Gerendeng Sanjaya tuluy ngalieuk ka arah Mega Sagagang kolebat. Manehna ngolebat nyamperkeun Mega Sagagang. Sanggeus mariksa kaayaan Mega Sagagang, Sanjaya kapaksa ngagunakeun kujang oray emasna pikeun ngubaran tatu-tatuna Mega Sagagang anu memang parna pisan. Tapi teu lila ge Mega Sagagang teh salamet bisa katulungan, jag-jag waringkas deui. Sanjaya cengkat dituturkeun ku Mega Sagagang. Harita Sanjaya culang cileung kawas aya anu keur diteangan. Kamana nya helang samudra? Tadi nama kukuring teh ditinggalkeun dina tangkal kai belah ditu tuh. Sanjaya katampo bingung culang cileung ngoteteng neangan heula samudra anu kiwari teu katempo aya di eta tempat. Manehna ini sababoga urusan sorangan, cek Mega Sagagang. Tuluy milu mariksa kaayaan di eta tempat. Sanjaya jeung Mega Sagagang ngulibek nguriling mariksaan eta patempatan, tapi boleh Mega helang samudra teh teu kapanggih, malah teu panggih laratanana acan, tapakna eueuh ngaleungit. Mega Sagagang harita ngadadak ngadeukeutan ka Sanjaya, pok nyarita. Kuring mah boga pirasat goreng. Pirasat naon? Tanya Sanjaya penasaran. Wah buah, helang samudra teh diculik ku utusanna Nyai Ratu Candana Sutra. Biasana Nyai Ratu teh ngirim utusan teh 2 urang. Begal burit pastina aya baturna. Sigana baturna eta anu notok helang samudra tuluy diculik. Nah bener gitu. Cek Sanjaya bari tarangna kerung kawas anu cangcaya kana ucapanana Mega Sagagang.
dina kayan kitu kolebat curela ceg. Hiji bayangan beureum datang ka hareupeun Sanjaya jeung Mega Sagagang atuh nuduaan langsung malik. Sabab ngarasa reuwas. Si horeng nu datang desa urang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kencang elek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakla nyiru dina luhur sirahna. Dede geus paduduan deui bae jeung nu geulis. Ieu si Kasep nya kubangenan eta nya jampena meunang ti Kidagar teh nya. Deh aing mah. Ieu Kasep nyai oge ieu. Keur naon atuh paduduan wae ieu teh ka mana si Kasep hijina si heulang ieu. Dek diheureuyan ku ieu teh sugan we nyantol. Ieu mending jarajan heula tah aug masih haneut raos amis kareueut matak teu dieun tah ieu kukurauna sok matak wareg ieu sok geura. Pamirsa jarajan heula ieu sok dibarorong ieu. Dede ka mana Bah Agus? Bohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya Galunggu si Jawara Pedang Dewa dina lakon Ratu Candana Sutra urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Cag urang teuneun di handeuleum sieum geusan sampureun wangtuna di hanjuang siang geusan aleun urang sampur deui engke di bagian salajengna. Hatur nuhun pamirsa di mana bae ayana anu parantos satya manco satya ngadengkeun dongeng rojongnya kana pedaran-pedaran dongeng aki. Sateu acan aki amit mungkur sakedap ngabsennya pamirsa sadayana anu tos mairan dina bagian ke-27. Kang Wawan Setiawan nu mancotra satur nuhun mugi aki sakulawargi sehat walafiat aya dina kabarokahan amin. Doa nu sami kangge Kang Wawan. Kang Dani Sujata di Bandung oge salam ki waras-waras sauna amin. Teh Tita Setiawati di Cipatik Gunung Buleud hadir sauna hatur nuhun. Kang Ade Sukarna kasepuhan di Bandungna tetep nyarangan akinya. Langgoko United oge nya hadir manco Kang Tajudin Pijitnya. Di Palihan Sumedang aya sayerara para mudita. Aki Abi Ratmaja ti Lampung hadir mohon Kang Ratmaja kitu nya. Kang Dadan Suryana ti Purwakarta oge. Atur nuhun pidoana doa nu sami kangge Kang Dadan. Kang Irfan Yudiana Gari Raja Mandala, Kang Etobri anu di Pasuruan hadir kondusif di palih ditu. Kang Etobri mugi-mugi lah teu aya nanaon nya. Aya oge Teh Titi Amelia di Tangerang, Kang Aden Jalu oge Kang Jai Sumpena Jakarta Timur. Alhamdulillah akina jag-jagnya Teteh Tami Malihah Mancomania Ciamis Teh Esther Adelit oge Kang Setia Budi Jawara Kopi Saktina nu biasa bari ngopdudnya. Kang Asep Suherman di Bekasi atur nuhun pidoana oge Teh Yulina Belia nya. Kang Prabu Arjuna Kang Agus Somanti di Garut, Teh Linda Imut di Bandung, Teh Intan Ramadanina, Ayah Sakina oge. Vespa PTS di Garut. Yang well Incuaki hadir Kang Andri Bos Senal di Bogornya. Kang Yoyo Supriyatna di Tasikmalaya, Kang Amin Aminuddin nu ngageugeum Garut. Ojol oge Kang Undaka Panyawangannya atur nuhun di Jakarta amin. Kang Nang Nurholis oge nya di Tegalnya. Tiga Cahya Bintang Kang Agus Muklis di Bogor, Teh Leli Agustianti di Sukabumina, Kang Dudi Suryana Suryadi nya amin atur nuhun sadayana. Mulia Muhammad di Cihamblas atur nuhun. Kang Aceng Jamrud oge haneut ki dadakan raos di Garutnya. Atur nuhun kasadayana tos hadir. Alhamdulillahnya masih rempeg. Sakitu heula panginten pamirsa nu kapi hatur wangi ieu kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag
hancur.